Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui palawargi sadayana anu sami-sami mikaresep mikalandep kana acara Dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu dikarang ku Abah Kampung anu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges. Alhamdulillah palawargi ayeuna tos nincak kana bagian ka salapan. Hapunten sekali deui hapunten ka palawargi anu sami-sami mikaresep kana ieu dongeng. Rada telatnya nguploadna ya sim kuring. Kumargi Bah Kampung aya wagelan kamari teh cenanya nikahkeun putrana. Mudah-mudahan putra Bah Kampung sing runtut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Mudah-mudahan samawa keluargananya. Sumangga urang kawitan wae ieu dongeng anu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges. Anu sami-sami mikaresepnya khususna tah ka urang Cianjur ya. Resep pisan ka urang Cianjur. Sareng ka urang Garut, ka urang Tasikna, ka urang Banjarna, ka urang Sumedang. Terus ka palih kulona meureun ka urang Sukabumi, ka urang Bogor, ka urang Bekasi, saurang ka urang Padalarang cenah aya anu mikaresep. Kalau tebihna ieu mah orang Arab nu aya di Mekah sami resep manco di Taiwan, di Jerman. Nu sami-sami mikaresep mikalandep kana seni dongengna sumangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng ti sim kuring Dek Tilu Channel nu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges. Supados teu nyangkolong kana waktos sumangga urang kawitan wae Kabarayun sadayana Durah. Wawakil ti kokoncong nyaeta si Dablu maneh marmir nahan kanyeri lantaran pipina dicakar ku si Jenny anu wawakilna di Gunung Manapa. Gelut antar jago anu disaksian ku rebu-rebu ku puluhan ribu nu lalajo anu eak-eakan anu minuhan sabudeureun eta tempatna kira sabala dihandapeun Gunung Anjung anu bogana kira sabala nyaeta paguron careuh bayangan rame eak-eakan anu lalajo di kulona di kidulna ti kalerna pada daratang nyaksian eta pertandingan antar jago. Di luhur panggung wawakil ti kokoncong nyaeta si Dablu keur marmir nahan kanyeri dina pipina lantaran kabeunaan ku cakaran na si Jenny anu ti Gunung Manapa. Harita si Dablu geus tatan-tatan rek narajang ka si Jenny anu ngajega nangtung hareupeunana. Haye rasakeun ku aing dibalas sia-sia. Rasakeun sia Jenny. Ya.
Si Dablu nyebrot narajang maksudna mereka belah dada si Jenny petenggelan runtuyan tenggelan anu kacida pohara rohakana. Angin samaran si Dablu nyamar karena dada tapi si Jenny ngakilap dan awakna kagigir bari ngadoyongkeun awakna ngaplos tenggelan si Dablu ngaplos ngahakan angin anu teu bisa dipondah deui cakaran jurus monyet ngemil ngajamret kana beuteung na si Dablu cakaran si Jenny geus teu bisa dihalangan deui ku si Dablu nyakar kana beuteungna bulae getih beureum bijil tina beuteungna si Dablu dalideung si Dablu dadalig-degan munur ka tukang bari nyeklan beuteungna anu getihna ngucur kana luhur panggung. Terus si Jenny ngomong ka si Dablu ampura lur euy beuteung maneh ku aing dicakar hok ayeuna mah rek dituluykeun moal ieu gelut teh apa geus sampai ka di wae cek si Jenny ka si Dablu. Si Dablu hemar-hemir bari nahan ka nyeri manehna ngacungkeun leungeunna. Geus euy, cukup. Kuring ngaku eleh. Geus teu kuat kuring nguluykeun ieu tarung. Geus teu kuat, Jenny euy. Geus aing ngaku eleh. Ngaku eleh aing euy. Geus teu kuat aing getih ngucur kieu. Nyeri beri. Cek si Dablu manehna geus teu sanggupeun mulikeun eta pertarunganana. Anu lalajo kaprok surak abal-habalan bari nyebutkeun ngaran si Jenny anu wawakil ti Gunung Manapa. Hidup Jenny. Hidup boy, Gunung Manapa wakil hade oi, jurus monyet kemilna halus oi. Hidup Jenny. Hidup Jenny. Hidup Manapa, hidup. Jangan lalajo. Eak-eakan hamba-hambalan nyebutkeun ngaran si Jenny anu wawakil di Gunung Manapa. Geus kitu mah si Jenny turun tina panggung. Terekel MC Mang Uding naik di kaluhur panggung bari ngeupeukkeun leungeunna ka luhur. Pertandingan kabupaten tos rece anu dimenangkeun ku saudara Jenny wawakil di Gunung Manapa. Kaprok tangan, bawahnya tepuk tangan. Kak Jenny tepuk tangan. Lalajo kaprok sudah hamba-hambalan. Hidup Jenny, hidup. Hidup Jenny. Cuk lalajo. Surak. Teu sirikna ajarag-ajaragan. Beki moe nu lalajo harita teh. Terus Mang Uding ngomong deui. Toli. Tenang. Biasin kuring terus diwartosan ku Ki Raksabala
soalna ieu waktos tos sonten ayeuna mah jago di paguron cara bayangan ge nyaeta Kang Jurel supados naik ka pagong. Hidup Kang Jurel, hidup! Hidup Kang Jurel, hidup! Hidup, Jurel naik, Jurel naik, hidup Kang Jurel, hidup! Hidup Kang Jurel, hidup! Nulalajo beki moyeng, lantaran jago wawakil ti careuh bayangannya eta si Juret geus digoroan titah naik kalau berpanggung. Harita cung si Jurea nangtung tina diukna. Juera! Si Jurea juera naik kalau berpanggung cilik gede. Geus mancuh dina tangtunganana. Terus Mang Udin ngomong deui. Rodi, dan Juret terus naik ke panggung. Ayeuna mah kapara wawaki bisa daya paguron jeung saha wae anu ngelehkeun wawaki ti cara bayangan nyaeta Kang Juret. Rek dibere hadiah ku Kirat Sabara. Saha anu wantun yang harepan Kang Juret supados naik ka luhur panggung. Gereuy mulalajo surak hambal-hambalan ngomongkeun nyebutkeun calon-calon jago anu ti wawakil paguron titah naik loba anu ngajagokeun si Turo. Turo lawanan woy, si Juret lawanan Turo. Nyalah Kang Turo lawanan da si Juret, Kang Turo lawanan. Ayo Turo naik Turo. Turo naik Turo. Ayo Turo naik Turo. Turo lawanan da si Juret Turo. Cek mulalajo eak-eakan ajagokeun si Turo anu wawakil ti Curug Tujuh. Lantaran kemampuan si Turo leuwih alus tibatan paguron-paguron sejen. Si Turo anu disebut-sebut ngaranna ku para penonton Jung Nangtung terus ngareret ka menjadi guruna ka Kidanten. Kidanten anu direret ku anak buahna Suwerti maneh ngangunggeukeun tanda nyanggupan ngetujuan kahayang si Turo. Sok we naik Turo. Jeung Kidanten sanggeus disatujuan ku menjadi guru na si Turo Jung Nangtung joera. Ajleng ka luhur panggung ngajoreng ajleg gedeng. Geus macuh di hareupeun si Juret. Geus kitu mah Mang Udin terus ngacungkeun deui leungeunna. Wargi. Cumana ayeuna urang alacewan pertandingan show ieu mah bagi antara Juret jeung si Turo wawakil ti Curug Tujuh jeung wawakil ti Careuh bayangan. Jangan turun. Jangan bisa labu. Turun. Cuma Udin. Nitah turun ka budak anu keur naik ka cangkah jauh. Pohara nya Mang Udin. Oi, kancang suling, coba ngomong, oi, tidak dender, oi, ibadah kasih yo, gelut rame, oi, turun siat goblok suling, jangan turun, ngapa jangan wae, suling, turun suling, aduh si suling mah, oi, turun suling, kancang suling, turun, cukup lajo, mesti sabar. Hayang gerak nyaksian pertandingan antara
si Juren ngelawan si Turo. Ai Mang Uding dititah turun ke penonton teh kalakan acungan deui leungeunna ka luhur. Tenang Pak Wargi, tenangnya sim kuring air turun keprok pemirsa, keprok Keur anu lalaju keprok hambal-hambalan deui keak-keakan beuki boyeng lantaran pertandingan antar jago ieu bakal syok cek maranehna. Terus Mang Uding turun di luhur panggung si Juren jeung si Turo geus adu hareupan. Pok si Juren ngomong ke si Turo, manehnya murid si Danten teh kira-kira maneh aya kuwani kitu sia Turo adu hareupan jeung kaula. aturan teu wani red oi syok oi jeung aing mah aya ngajaran dah aing geut adu jajatena jeung muridna kira sabala teh bejana maneh teasna oi tong boborah maneh aing jeung guru sia ge si Danten aing sanggup nyelehkeun guru maneh sia teh kudu tong sombong red oi tong sombong tong hayang ngalayan guru aing lengkahan heula ya muridna bang sia geus bisa ngelehkeun aing ka arak guru aing oi tong sombong red oi sok ramimitian red harita si Turo masang kuda-kudana mancuh nangtung kitu deui si Juren manehna siap tatan-tatan rek nahan serangan ti si Turo. Harita si Turo masang jurus kamu padinggang wawaris tinu jadi guruna nyaeta Ki Danten. Leungeun dikaharepkeun suku diangkat sabelah terus si Turo narajang ka si Juren samarana angina kecida pohara karasana ku si Juren tapi si Juren oge lain jago sakatiga manehna rikat ngarendekeun awakna plos eungelan si Turo ngaplos ngahakan angin nyamos tina sasaran tapi si Turo teh cicingeun manehna nyusul ka pos tajungan anu rek ngarah kana gadona si Juren hiu plos si Turo puter pemirsa si Juren ngarenkeun awakna bari manehna ngaculkeun leungeunna jurus acul gedang maksudna rek ngacuyo kana dadana si Turo tapi si Turo linghas oge manehna ngajaul mundur ka tukang juari cek mancuh dina tangtunganana bari ngahegak ngaturana napasna si Turo ngomong ka si Juren hai bisaan maneh red oi bisa ngahinan tina enggelan aing tong anggap enteng atuh euy ka aing mah euy emang gampang gitu ngaragap awak kaula sor gerak narajang deh ya teu kuat aing hayang ditarajang cek si Juren bangun moal geus kitu mah si Turo narajang maksudna rek neugeuh kana pipi si Juren tapi si Juren gieukeun awakna bari mundur sarengkah plos leungeun si Turo ngeplos ngahakan angin terus dipatang ku si Juren ku teunggelan anu lumayan rohak asiu jebier bangkiung si Turo ngabangkiung lantaran leungeunna ditepak ku si Juren
Geus kitu si Jured ngomong ka si Turo, bagian aing anu rajang. Ya. Si Jured rajang ka si Turo anu keur babangkieungan, tapi si Turo lain jago sakatiga manehna nahan bendungan eungelan si Jured anu rek ngahaca kana dadana teu bisa dipondah deui. Anu kakuatan anu ngalewatan leungeunna masing-masing bantrok. Yu gedung bangkieun. Si Turo ngabangkieun kitu deui si Jured ngabangkieun. Lantaran teungeulan si Jured ngandung kakuatan baraja geni anu ngaluarkeun hawa panas tina leungeunna. Ditanah ku si Turo anu agem ilmu naonnya si Turo mah nya. Aduh, pemirsa ya Mas. Anu terus si Turo ngagrendeng dina jero dadana. Si Jured bener-bener edan. Teungeulan aya hawa panas euy. Aduh. Kuai geurang lawanan ye. Ku jurus hujan silantang kuai. Rasakeun Jured sia. Iya. Si Turo ayang deui ka si Jured jurus. Mereka gunakeun jurus hujan silantang. Leungeun kenca katuhu sukuna butbeut. Rek racung kana anggota badan si Jured. Si Jured geus werti. Manehna teu nyingkahan panarajangna si Turo dipapagu ilmu baraja genina. Hiu gitu. Dari bangkieun. Si Turo babangkieungan. Sabab tenggelanana jeung tajonganan di tanah kuleungeun si Turo. Di tanah kuleungeun si Jured anu geus kagem ilmu baraja genina. Karasa nyaksrak kana suku jeung leungeunna si Turo. Hawa panas anu nyebar kana anggota badan si Turo. Karasa panasna terus si Jured ngagagak serius. Sia Turo panasnya. Rasakeun sia ku aing. Teungeulan pamungkas teh aing. Si Turo teu micen si Jured teu micen waktu. Nyamrot narajang manehna rek hacakan anggota badan si Turo, tapi si Turo ge lain jago sakatiga manehna ngareudeukeun awakna ngahindar tajongan jeung teungeulanna si Jured. Tapi gerakanna si Turo lambat pisan. Cepat kacida teungeulan si Jured geus teu bisa diponah deui. Ngajebrot kana dada na si Turo anu teu bisa dihalangani. Hiu. Jebrot. Kalaya. Si Turo maling lemah. Ngabebengkang. Ngajoprak wadaya upaya. Si Jured ngagagak seueur. Jadi deungeul sakitu wae. Nah, manusia. Aya udang geus. Blong aya kawan mah jeung aing. Kanggo aing masih di pojaran wae. Terus si Jured muru ka si Turo anu keur ngabebengkang. Ciri dina sela-sela biwirana si Turo ngalih getih.
hirup lalambaran. Saenggeus datang nahareupeun si Turo. Si Juret ngangkat sukuna sabelah maksudna rek dicecekeun kana dada si Turo. Tapi meh teu kaciri ku panon kabeh anu lalajo. Aya batu nu ngaplesak anu disintrekeun ku Kidanten mur kana sukuna si Juret. Oh, si Juret mundur ka tukang lantaran batu anu geus calaparna kana sukuna cukup naik kana satu manehna dade barengan ku tanegala pisan Kidanten. Si Juret terus ngaliur ka Kidanten bari ngomong, anjing sia mah curang Danten oi, aya kawane mah naik ke panggung sakalian jeung maneh wae dipenan sia. Oh, naik ke panggung lain kitu sia ngapongohan, kawane ngapongohan sia mah naik. Jok si Juret ngomong ka Kidanten anu keur diuk. Kidanten hiji jago kolot anu meh cukup pangawasana geus luhur. Manehna asa diunghap ku budak kamari sore. Coya. Kidanten naik ka luhur panggung, gerakanna cepat kacida nyaho-nyaho geus aya hareupeun si Juret. Cek gede gitu. Kidanten nangtung mancuh dina tangtunganana. Pok ngomong ka si Juret. Siapa nih? Juret oi. Lawan geus eueuh daya sia mah karek diroga hala. Apa ieu mah ngaranna ge? Aduh jago euy, aduh katangkasan sia mah siga rek binasa kana buah aing sia goblok. Cik sia mah sabaju guru sia. Boga ras-rasan ka batur teh sia. Ku aing kudu diwarah. Ieu mah. Daun sia nangtang ka guru aing ka kirak sabala. Cantang tu bisa oi, elehkeun heula yo muridna si Juret. Elehkeun heula atuh oi hayang diadu jeung guru aing mah. Canten tu aing eleh ku sia Danten. Sia nu bedegong. Hese kita ku aing teh. Jadi patau kan aing teh sia. Di podaran ku aing masih ayeuna. So, sia bisa ngeragap awak aing mah sia. So, aing dirayanan sampai ka mana sia. Turun sia maneh turun. Cek Kidanten nitah turun ka anak buahna nya si Turo anu geus meneang hudang. Bari sungir nahan kanyeri dina dadana si Turo turun kana panggung. Wala cuek ya kan. Lawanan Kidanten si Juret lawanan. Ayo ki Danten ki lawanan ki. Ki lawanan ki si Juret warah ki. Hidup Kidanten hidup. Hidup Kidanten hidup. Cukup lalajo ya kan. Nitah ngalawanan si Juret ka Kidanten. Sro si Juret masam kuda-kuda. Manehna bung loba ngomong lantaran Kidanten lain kolot samanea. Manehna nyaho Kidanten teh hiji jago kolot nu taya tandingna anu sok ngahalangan kana maksud kajahatan anak buahna nyaeta ajag bayangan sok dihalangan Kidanten mah. Lantaran Kidanten teresepen jelema anu sok nindas ka sasama. Manehna sok ngabela anu lemah. Tapi waktosna seueur. Mah kampung. Cabeur mah kampung. Turun waktosna seueur pemirsa.
dicekapkeun sakieu wae dongeng kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan enjing urang teraskeun nya kana bagian ke-10 nya. Hapunten nu kasuhun hampura anu diteda deulih dina dongeng simkuring datang